Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi min dzikrihi wa mahabbatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usiku wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adzalahum ajran karima. Wa qala fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Jamaah sadayana, mudah-mudahan pinuh ku tumpah kocoran rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga barokah sehat sadayana, barokah rezeki ina sadayana, barokah kasab mulyana sadayana, barokah yuswa sadayana, barokah taat dzikir syukur kamantena dina jatah waktu anu masih keneh Allah ngaturkeun ka urang. Allah ngaturkeun nami mantena dijantenkeun lisan-lisan ketauhidan Bapak Ibu, lisan-lisan kemahabbahan Bapak Ibu, lisan-lisan ketakwaan Bapak Ibu sadayana anu ku Allah diabadikeun dunya parat sareng akhiratna. Pertama, syukur alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah masih keneh ngaturkeun yuswa ka urang dina danget anu ayeuna. Bari sekaligus Allah ngaturkeun naon diperintahkan ku Allah, Allah maparingkeun ka urang. Naon diperintahkeun ku Allah, Allah kan marentah dikir ka Allah. Pidauh mantena padkuruni adkurkum. Sok areling anjeun ka kaula, niscaya kaula ge eling. Seueur biasa-biasa saja, tidak rasa terpanggil. Sanajan di mana wae kaayana, kajagjaan dihaturkeun ku Allah, harta dihaturkeun ku Allah. Kadang-kadang henteu disarengan ku panghaturan Allah nu ieu. Maka ieu mah hidayatut taufik, hidayah pertolongan kangge Bapa. Sabada hidayatul akli dihaturkeun, hidayatul din dihaturkeun, tapi kadang-kadang masih mentok acan dipastikeun hare-hare biasa-biasa. Tapi Allah ngaturkeun ka Bapak Ibu sadayana dina puncakna panghaturan Allah, puncakna iman, puncakna Islam, puncakna ihsan. Sabab titik sentral puncakna ihsan, iman, Islam atau Islam, iman, ihsan eta sadayana dina makna ketauhidan, makna keikhlasan, makna keridoan, yaitu pidawuh Allah nyalira anu neme fa'lam annahu la ilaha illallah. Pangaturan
dihaturkan semakin kuat dina ruh bapa, semakin menggelora jiwa bapa cinta ke Allah, semakin menggelora bapa nilai perjuangan mulia, semakin menggelora ibu bapa cinta ka mantena, anu akhirna kabawa menjadi karakter di mana wae bapa teu tiasa ngabalir ka anjeunna. Darasa rumasa geus aya dina jiwa, rumasa diogok ku Allah, dimanja ku Allah, segala fasilitas dihaturkeun ku Allah, mayun ka Allah. Didinya dikir geus cicing dina kedudukan syukur, maka ngaleketei jiwa ibu, ngaleketei jiwa bapa. Nuhun Gusti, Gusti parantos ngaturkeun ka abdi, diimankeun hate abdi, diislamkeun lisan abdi, diihsankeun rasa abdi sadayana. Jadi bareng mutilu sadayana karau kapangku. Itulah hamba anu kenging petunjuk Allah kalayan, kenging kedudukan di hadapan Allah. Naon kitu namina? Rijal. Rijal nyaeta jago-jago Allah, pilihan-pilihan Allah. Insya Allah di dieu pamagetna istrina termasuk anu disebat neme ditawasulan neme waliyin wa waliyatillah. Mudah-mudahan dugi kadinya reng-rengan wali-wali Allah di golongan pameget, reng-rengan wali-wali Allah di pirang-pirang istri. Luar biasa. Aya kedudukan melebihi itu tidak ada. Margi namina wali nyaeta kekasih, kekasihna anu nyiptakeun segala perkara, kekasih nu maha gaduh sagala-galana, anu maha kaya, teu pernah butuh Allah ka sagabeh perkara. Maka kalimat ge la ilaha illallah, Allah maha sugih teu butuh kalianna, urang mah salilana maha butuh ku anjeunna, keur sehat butuh ku anjeunna, keur gering butuh ku anjeunna, hate rasa rumasa tetep hoyong disarengan ku anjeunna, reka Mekah reka Madinah tetep urang nada hoyong sareng anjeunna. Mata populer doana Allahumma antas sahibu fi safarina hadal birra wa taqwa. Dat Allah, he Allah, ya Allah, anjeun nu ngarencangan dina perjalanan abdi, mudah-mudahan kalayan anjeun abdi tumpak mobil, abdi kana pesawat, abdi ngaler ngidul ngulon ngetan, mudah-mudahan nu nyaranganna anjeunna, izin anjeunna, tatkala anjeunna nyarengan ku ridona ku rahmatna, gugur sakabeh kalepatanana, gugur sakabeh kahilapanana, bahkan gugur sakabeh dosa-dosana. Anjeunna nu kagungan muncul pidawuh anjeunna nu dihaturkeun ka ibu, dihaturkeun ka bapa, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta ka bapa ibu, ibu ge bapa ge sami cinta ka Allah na nyambung. Lamun geus cinta nyambung antara papada makhluk wae nu sakitu luar biasana, komo antara makhluk sareng nu gaduhna, insyaallah ngan lain ari nyapelekeun kana dosa. Apa artinya sebuah kesalahan bagi orang yang sedang menggelora cintanya? Leres ibu cinta ka incu, padahal incu bangor nepikeun maledog kana TV, pecah TV, wantun nyabok, wantun ngagitik moal. Sebab cinta sudah dalam karakter ibu yang tidak bisa. Si Ujang ari geus bangor teh paling kitu, paling oge bakat. Kadang-kadang aya rasa bangga deui ku bangorna ge. Incu aing teh sehat gini, incu urang teh gini. Itulah Allah, itulah palpanu diperumpamakeun. Kunaon eta bijilna rasa cinta? Teu aya bade cinta, bade yakin, bade muhasabah, bade muqarrabah, bade mujahadah. Dasarna kedah jelas, kedah jasarna tadi wih deui kadinya. Dasar fa'lam annahu la ilaha illallah. Janten berarti sadayana ka bapa sok aya bingungna, sok aya bungahna, laras hirup lelakon di alam dunia, sok nyorang sakapeung mah bingung, laras bahkan rada meminengna urang teh bingung kadang-kadang. Kadang-kadang si kerasa mah asa teu naon digulung ku kabingung teu buntung-buntung, datang ka susah teu sudah-sudah,
tapi tatkala kuat melekat dina jiwa tetap baik. Allah sandaran, Allah tujuanana. Maka adikru nikmatu minallah. Dikir anu geus melekat mah dina diri urang, dikir nu geus melekat mah dina jiwa urang. Itulah pang nikmatna di antara sakabeh nu nikmat adalah adikru. Ari dikir nikmatu minallah, eta hiji nikmat anu dikaruniakeun ku Allah nu tanpa tanding. Tidak ada yang setara dengan nikmat dikir hidup di alam dunia jalma nu iman mah. Geuning urang mah cus-cos da dikir kan can aya dua kleok. Kala dikir geus nyumurambah kana bayah tembus kana jantung nyaliara kana rasana. Ya Allah, peureum ka deuleu bentak ka rasa di mana wae, teu mata kapoekan ku awan, teu mata kacaangan ku listrik, teu mata jadi tamah, teu mata kurangan, istawa we, seimbang di mana wae kaayaanana ka anjeunna. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. La ilaha illallah. Selalu hadir Allah dalam rasaku, dalam jiwaku. Selalu melihat Allah, selalu merasa dilihat. Lamun eta mining Allah, Allahu ma'i, Allah sapapaosna sareng abdi. Allah, Allahu hadir, Allahu nadir, Allahu syahidun, nyaksi sapapaosna. Itulah eta bahasa dibahasakeun ku lisan kitu, padahal jiwa anu malatas tembus pandang ibu ningali naon wae parat ibu. Itulah ngomong cerita. Ayeuna urang keur zaman kapungkur, urang nonoman sadayana. Lamun boga kikineuan cik urang tasik mah. Boga karesep ka hiji jalmi boh istri boh pamengkeun. Lamun eta kungsi momen eta teh bersama dengan dia gitu. Bade ka mana wae, bade keur di mana wae. Tatkala direret nu waktu harita aya gambaranana mesti nu kareret ku hatena langsung manehna leres daya istri daya pamengkeun. Itulah ningali keur ngadekul di dinya korsina nu eta leket teh ibu teh langsung. Itu karek antara manusia bapak kitu watasa asa teh muhador langsung perasaan keur bersama-sama hadir dengan anjeunna di dinya. Akhirnya kadang-kadang sok tara-karasa jadi we mudakaro, jadi cap ngomong sorangan ngagorolang, kabawa ku hayalan, ku ilusi, kabawa ku imajinasi. Itu karek jeung makhluk. Qaulun hanyut terbawa ingatan kita kepadanya dalam segala perbuatan kita, dalam segala aktivitas kita. Di sanalah dia tidak berpisah dengan Rabb-nya, dengan tujuannya, dengan kasihnya, insya Allah. Maka tatkala nuju kitu rasana, mudah-mudahan rasa nu eta teu kenging dicabut deui ku Allah. Mudah-mudahan terus ditingkatkeun kualitasna. Sakumahan engke urang sadayana. Kan urang teh di mana terus ngantunkeun teh bakal aya balitungan leres. Secara dohina bakal jadi bilatung sadayana ge kembali. Tapi henteu bilatung unggul, ruhnya ada balitungan. Balitungan pertama kapan? Kunci pintu gerbangna ditaros ku Allah. Di alam barzah ngalangkungan mungkar nakir. Mar rabbuka? Saha pangeran anjeun? Tos ngajawab ti ayeuna, tos ngajawab ti ayeuna. Di mana? Di alam kubur nu itu, di alam barzah. Da kubur nu ieu na tos dipelakan ku bapak ku ibu. Saha nu ditaros engke teh saha? Ibu bapak ditaros mar rabbuka. Saha pangeran bapak? Saha pangeran ibu? Kumaha ibu? Tos ngawaler ti ayeuna disimpen dina kuburan, dina naon? Dina
sudur ibu, dina dada ibu, di dinya anu aya latifah, di dinya aya qalbun. Saha walaran ibu? Allah, Allah, la ilaha illallah. Maka wadkur rabbaka fi nafsika, sok bager sebat dengan pangeran anjeun. Sabab nu disebatkeun di dieu mah tuluy bakal terbang lagi anu teu aya tungtungna, bari caket ka bina-bina, padahal jauh luar biasa. Jauhna teu matak nepi ku mobil mewah, teu matak nepi ku pesawat, teu matak nepi ka jeung di Ka'bah, teu matak nepi ka jeung ka Madinah, teu matak nepi ka jeung di Mekah. Ari hatena masih keneh terhijab mah dengan semua atribut, tetep cicing teh dina korsel anu muter di dinya keneh. Jadi ulina teh min kauni ila kauni. Ya, jadi ti eta tempat balik deui teh ka tempat eta. Henteu hiber-hiber. Da masih keneh kongkonan makhluk. Tapi tatkala aya di dieu bergetar jiwana. Sujud ka Allah. Doa anu nama insyaallah mugi Gusti nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah. Nu tadi doakeun Bapak. Mugi Gusti nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Ngalangkungan metode thariqah ikhwan ahwat dumeheus di zaman Rasulullah, para sahabat dongkap ka Rasulullah teras di dinya nyungkeun disebat dipayuneun Gusti Allah. Maka Allah ngaturkeun pangangkeun mantena dihaturkeun ka Rasulullah kumaha sabada Rasulullah ngaoskeun la ilaha tiluang sulan diikuti ku Sayyidina Ali nuju ngajengkeun dipayuneun Allah nyebat ieu Ali hamba Gusti anu nauhidkeun Allah. Maka Sayyidina Ali ngiringan 3 kali la ilaha illallah. Maka doa eta nyambung. Jadi lain tamani doana, lain harapan anu jauh pihasileunana. Bahkan ieu mah di atas litaroji. Jadi roja, ai roja mah deukeut. Lain lamunan ngumpul, tapi berbuat gitu. Kur sakadar ngalamun makan jauh itu kan artinya. Tapi mah litaroji lamun istilah dina jurnya. Nah, deukeut. Mugi Gusti mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Jalan sok naon disebutkeun ku anjeun da tu gawean ta eta jalanna kitu kaya-kaya bari ku Allah diaturkeun jalan dipaparinkeun. Saha pangeran ibu teh Allah, saha nyiptakeun bapak teh Allah. Allah nu ngatur bapak ibu saha Allah, nu maparin sabapaosna saha Allah. Muncul kan leketai jiwa ibu teh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Gemblengna eta kabeh la ilaha illallah dimimitian ku ila hadrati ka Rasulullah anu janten wasilatum bainana wa bainallah nu ngajengkeun urang teh ka Allah ngarah urang disebat ku Rasulullah. Ternyata ibu ila hadrati berarti terus jalan komunikasi yang Allah ila hadrati nam hadrati hadir berjalma anu ruhna aktif rak hadir maknana itu rasa jauh di junjungan di bawah salat lagi yakin bener ayana makom muka pahat dihaturkeun ku Allah. Maka assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah tatkala uluk salam ka anjeunna kaya ibu naon ucapan mutakalim nu nyarios di hadapan anu nyariosna di hadapan mudzakkar muhatab nyalira
berpandang-pandangan seakan-akan sedang berbicara dengan orang yang ada di hadapan ibu. Maka domir lagi assalamu alaika. Hari kasalamatan muga tetap kasalira junjuna, muga tetap kasalira. Jadi doa sholawat tadi nyambung, da barangna eta dihaturkeun. Maka Allah dihaturkeun bilih ragu karena naon perjalanan nuku ibu, nuku bapak, anu ti ditu nama nyaeta nu dicontohan ku Rasulullah sareng para sahabatna, dicontohan ku para sahabat ka tabi'inna, dicontohan ku tabi'in ka tabi'inna, dicontohan teras dugi ka para wali Allahna, dugi ka ulama billah, dugi ulama ilmi, ulama billah, teras dugi ka urang sadaya. Maka dikokohkeun untuk rangkaian itu semua dari awal Rasulullah dihaturkeun ku Allah dugi ka mana ka poe kiamat waleran ti Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. La ilaha illallah. Sanyanyana sahanu beat di hadapan anjeun Muhammad, sahanu ijazah di hadapan anjeun Muhammad, sahanu talqin dikir di hadapan anjeun Muhammad, hakikat nama anjeun keur mayun keur talqin di payuneun Gusti Allah. Maka sing sabaya nu ngabalieur sapada anjeun jangki di hadapan Allah. Karena sok dibahasakeun baiat itu janji setia seorang hamba di hadapan Allah hakikatna. Aya oge nu hartosan jual beli ibu cara nu kagungan, lain nu kagungan butuh ku bapak butuh ku ibu basa jual beli eta mah panghaturan ti Allah. Nilaina ku Allah dihaturkeun. Jadi mencal galeuh ka Allah sah berekum. Da ku Allah dipeserna ku Allah, dadawuhna ge dawuh Allah. Maka nikmati karek ku ngaos eta ayat ge geus penggelam. Dadana pinu ku rasa eling ka Gusti Allah nu Maha Gaduh sagala-galana. Iru di dinya teras ka bawah. Mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bak abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. La ilaha illallah. Ente ngalamun, ente doa unggul dongkap sidakep sideku nunggal main di hadapan dat Allah Maha sagala-galana. Maka Allah ngaturkeun sabada beat sabada talqin eta fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum wa dzalika huwal fawzul azim. Sok sing barumah ku beat eta maka beat anu sapertos eta teh kabagjaan anu agung adi kekalabadi. Jika yeuna biasa-biasa sok rasa biasa-biasa can aya harong heap rasa butuh ku Allah na. Sabab Allah ngamanja teras ka urang nyaangan anu tadina pararoe dicangan semakin diogo urang anu tadina jara rawuh jeung dulur jeung batu ge ayeuna mah darahkeun. Da komunikasi dibuka ku Allah, dibukakeun lewat HP, lewat zaman milenial ayeuna. HP nage lain kur sebatas ngadengna nguping suara, hoyong ningali raraina ge kan tiasa leres, hoyong ningali wajahna tiasa. Kot ngadeukeutkeun tah lamun eta zaman dalil ku beja karek dalil taklid istilahna miluna teh. Tuluy make dalil-dalil secara ilmu maka tos ka kuping sawan kana leres ieu teh bapak ade leres ieu teh ibu istri
yakin mesti incah baridahan dari kuping eta kadituna mah bisi kurang yakin Allah ngahaturkeun nepikeun ka terbuka leres on the spot nyata geuning jelas gitu anu itu tos dugi kana hakul yakin eta sadayana pituduh ti Allah keur jalmi-jalmi nu berakal mah eta sadayana pituduh ti Allah keur jalmi-jalmi nu arelima sadayana jadi we kekuatan makrifat urang menuju ka nu gaduhna malatas maka sakabeh nu aya di alam dunia ieu satung kembing langit satangkarakeun jagat sadayana jadi dalil keur nuduhkeun urang makrifat ka Gusti Allah eta dibungkus ku eta anu akhirna nyambung di mana wae keur kumaha bae mai wa bi kulli syai'in tadullu ala annahu wahidun ala annahu la ilaha dina sagala perkara nu kareret ku soca nu ieu nu katingali ku soca nu dohir tuluy tembus kana ainul basirah mata hati jadi keyakinan tuluy kana fuadi nu leuwih jero dina diri urang semakin jadi muncul rasa geus didinya tembus kana sir jadi sirrul asrar jadi rasa pirang-pirang rasa atau rahasia pirang-pirang rahasia jadi geus teu aya rahasia keur jalmi nu dibukakeun eta mah da ku Allah dihaturkeun ka saha dihaturkeun mudah-mudahan teras ka ibu ka bapa amin jadi nemrak teu nyumput deui karena dibuka rahasia berarti terbuka rahasia berarti nemrak dibuka hijab maka ku Allah dihaturkeun ka bapa ibu itulah bihaq la ilaha malangkungan wasilatum bainana wa bainallah anu teras musalsal itu thariqah namina dugi ka Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Zailani qaddasallahu sirruhu teras lungsur dugi ka Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah mudah-mudahan yang akan murid manten amin bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah diangkat ku anjeunna urang nuturkeun anjeunna mudah-mudahan anjeunna cekap Gusti nu ngawaler di yaumul mahsyar urang keun teh dipariksa pimpinanna we wungkul dipariksa mah da urang dipimpin ngalakuan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin teras akhirna nu diparios pemimpinna mudah-mudahan atos ari dia para parios pemimpin urang sadayana anu ku Allah parantos dipika cinta ari kahoyong anu dipika cinta mesti digugu leres da itu mah sudah sunnatullah kendakan dia hoyong dipika cinta manya urang cinta ka incu ari incu hayang meuli es bondol ketua ning ngabuku mesti leuwih ti kitu dibere ku Allah mata Syekh Sultan Aulia namanya mangkobahna eta leres kalimatna naon kaula boga buku aya nya namanya kaula boga buku satungtung deuleu anjeunna mah lain deuleu urang leres deuleu urang paling terbatas sanajan satungtung paningali urang satungtung deuleu anjeunna mah ainul roksi ainul qalbi ainul fuadi ainul sirri wow luar biasa ya Allah tembus mudah-mudahan Syekh Abdul Qadir jalisun nuju nyarengan ibu bapak ayeuna amin nyarengan di mana karomah di mana karunia Allah nu dihaturkeun ka anjeun didinya insyaallah sareng-sareng anjeunna bari anjeunna teh waliullah
bari waliullah nanya dihaturkeun ka anjeunna sultanul aulia, rajana para kekasih. Itulah raja para kekasih Allah. Diangkat urang nu cipruk kunoda jeung dosa. Itulah hakikat tembus separat mana ibu ka mana syukur dikala jaga dicanak diangkat ku manten, diangkat ku manten, dibarjah diangkat ku manten. Insyaallah lu bakal nyarengan anak ruhaniyatun nabi wa ruhaniyatul wali. Lamun lu nyarengan anjeunna secara dohir dia dalam barjahna dohir ruh nu katingali, padahal hakikatna ruhaniyatun nabi nu ku Allah diciptakeun nyaeta asal nasakabeh ciptaan Allah kan tina nur anjeunna. Terus maka nur min nur jamal tina nur jamal Allah. Urang insyaallah dibarjah moal matakeun, dibarjah moal matakeun karena mikir teras nyarangan bapak ibu ku rahmatna ku ridona. Maka alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dirinya tapi istiqomah eta istiqomah subhanahu Allah kan innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu sanyanya jalma innal ladzina sanyanya jalma rabbunallahu nyariosna teh pangeran abdi sadaya Gusti Allah dibere ruas rabbunallah, dibere tenang rabbunallah, dibere bingung rabbunallah, dibere bunga rabbunallah, kabeh ajembatan sumastaqom tuluy istiqomah. Panghaturan Allah mana pangagung-agungna panghaturan kan ker Allah teh ngalalajokeun ka hamba nu bade atosan seep jam tayang jatahna di alam dunia red kakaler cupa-capa kana amang naon ieu Bapak. Kadang-kadang dilalajokeun itu alam mereka sora alam naon eta Rabu anu ngagoda lupa-lupa itu tapi istiqomah tos ma'rifat fi'lul qalbi ibuna gawe hate ibuna tos ma'rifat Allah alam dengan Allah ieu utusan Allah ya Allah bingung sieun kan aya dirinya Allah tapi amal ibu nyarengan ketika marihna ngalangkungan pengorbanan memfasilitasi jalmi ya Pak Usu Pak Cecep Pemala berbagai daerah di Bandung udah ngabdikeun diri ngalangkungan para mubaligna ngalangkungan LDTKN ngalangkungan GMBS sadaya di bekal ngahoda mana hikmah sabangsana nah itu mah ku Allah diaturkeun lain itu hoda mana anjeun di hoda mana saha hoda mana nu nya ngarencanganana di surga Allah saha wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa yatufu alaihim di surga Allah bapak ibu di surga Allah dikelilingi orang makhluk Allah anu diciptakeun di surga teu ciptakeun aja terlatunya eta menciptakeun langsung di surga sah gilman pemuda surga kangen layani bapak-bapak ibu gilman lahu pikeun maranehna hari surga eta pemuda surga tampan daya tandingna lir ibarat naon lu'lu'um maknun ibarat mutiara yang belum tersentuh masih bening masih suci untuk menyertai ibu. Apa kepentingan ibu? Apa kepentingan bapak? Itu lamun surah Waqiah nyata lain gilman eta mah wildan sahaludan wildan mah widadari wa yatufu alaihim
alladuna bi aqwabi wa abari wa kasmin ma'in wa kasai mimman la yusaddauna anha wa la yunzibun. Dikelilingi ahli-ahli surga, bapak-bapak, ibu-ibu, ngelilingi aja mah istri saha istri widadari hurun ini, nyata istri-istri cantik jelita anu tidak ada noda, dia menghindari dan siap untuk melayani. Bari yang mata tertunduk, tidak liar, dia itu hanya kepatuhan saja. Itulah tanda Allah, bahwa Allah Maha Segala-galanya. Nu dihaturkeun kajalan iman ka Allah. Di antaranya iman maka abdi wa aku wahada la ilaha eta. Maka tatkala ajang nawai dari daya kumaha Allah mengutus malaikat-malaikat Allah untuk menjemput seorang hamba anu hakikatna bade mulang ka anjeunna arruju ila Allah, nyanu bade mulang ka Gusti Allah. Diutuslah malaikat-malaikat Allah keur mahimpang sieun gember eta jalan. Malaikat-malaikat anu memperlihatkan memperlihatkan rarai-rarai marah-ramai bahasa manusia, rarai lain menghibur, bahkan karena jauh Allah tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lungsurlah malaikat Allah seraya ngabibina kajalan mayun Allah. Hei Allah tahu ulasinya beda bisa jadi salah, bisa ngomong, bisa udah tapi bisa kita bari ulah watah jangan sedih damalnya anu loba marangan lagi para kasih Allah walah bahkan suruh malaikat wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan sok sing garumbira sing paringa haranjeun kabeh ku surga nu parantos dijanjikeun ku Allah jang anjeun. Ku surga, di surga aya sagala-galana. Di mobil kan di dunia kan dihilang urang proses hayang di sawah gitu. Sedangkan di sawarga naon teu pernah kaasaan ku anjeun aya kumaha mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Itulah adad itu li ibadiyas sholihin. Itulah Allah parantos nyayogikeun lamun surah Allah mah kaula geus nyayogikeun ka hamba-hamba kaula nu saleh nyaeta di surga kaula anu mala ainun ra'at teu pernah kaciri ku anjeun indahna wala udun sami'at teu pernah ku anjeun ka kuping sugan ka kuping sawanten eta luar biasa naon nembus kana kolbu sapertos diaoskeun berbagai syair berbagai kalamullah berbagai nadom-nadom anu menghanyutkan diri. Kalau tapi ada yang lebih dahsyat di surga Allah yang tidak pernah terdengar oleh kaum manusia. Bahkan itu sebuah kemana dibalikin aja itu. Maka tatkala ngareret kadinya anjeunna gumujang ruhna ras disarengan ku hudurul qalbi Allah hadir hatena kudu naon anu belakeun di kamari ku ibu bapak. Maka dia senyum, dengan senyum mendapatkan kemenangan, kebahagiaan yang abadi. Di mana tempatnya?
fi jannatin naim, di surga penuh kanikmatan ngalangkungan wasilah la ilaha dirinya bagi wah teu aya reretan eta reretan teu aya kasusah teu aya kabingung teu aya kasedih. Ya Allah, mudah-mudahan wasilah urang sok sanos tebih urang tina kautamian kumaha rupi ridho rahmat Allah dihaturkeun ka urang moal aya nu tiasa ngahalangan bageur mata sok tuju ka dinya muga ulah rasa jag-jag wae ulah rasa urang ora keneh wae da maot mah teu make syarat kudu sekolot maot mah teu make syarat kudu jalma kudu gering heula maot mah teu make syarat naon kudu geus ripuh heula bisa wae jag-jag nu gering ge ari tos waktosna Allah nangtoskeun mah tos kuwi sadayana anu akhirna innalillahi wa inna ilaihi rajiun sok tarikohkeun innalillahi nanti ayeuna ulah ngado diucapkeun ku batur bari dina akhir hayat urang singkarasa innalillahi teh keur naon keur sehat teh singkarasa innalillahi teh keur naon keur emam keur eueut keurna mobil keurna pesawat teh sanyanyana abdi lillahi kagungan Gusti Allah wa inna ilaihi rajiun. Tatkala sadar merasakan diri milik Allah kagungan Allah sadar wa inna ilaihi sayatosna abdi uih ieu teh ilaihi ka Gusti Allah dina keur sehat abdi dina keur bingung gering abdi dina keur kaayaan siang abdi senten abdi ilaihi ka Gusti Allah rajiun uih kanu gaduna saha Allah berarti dikirna dikir syukur maka idada karoni sakartani maka dikir geus kana penghayatan eta dilebetkeun dikirna sanes tingkat ibadah deui tapi tos dugi kana mencapai dikir syukur ka Allah insyaallah tos dikir syukur uihna ge lain didudut dijemput mudah-mudahan kengpang jemput rahmat Allah amin sadayana nu didudut mah nah loba dosa teu katobatan can katobatan lili barat paku geus sabaraha taun dicancemkeun dina kai anu kuat dicabut kurang hese ka binabi da geus karahaan anu bakating ku hesena akhirna neangan urang naon lis anu paragi nyabut paku petrangangka begitu dijemplingkeun lain kalah beuna kalah saapat kudu paku naudzubillahi min ya Allah itulah keayaan manusia diibaratkeun anu mulih kana laknat Allah jeung mulih dina rahmat Allah mudah-mudahan cirina surut dalam thariqah nyata cirina teh gampang tanya we diri urang hari urang ieu keur eling ka Allah apa keur poho kitu poho berarti bakal ngabalukarkeun kana laknat Allah sabab ku poho sok kamalinaan perilaku urang ku eling terarah perilaku eling ingat rambu-rambu keur dina mobil urang paham eta jeung eling eta memperingatkan di depan ada jembatan di depan hati-hati ada belokan di depan awas jalan suram kan aya kitu leras maka itu selalu ingat maka hidup kita pun juga tatkala ingat Allah maka akan membawa semua perintah Allah positif dalam jiwanya akhirnya melaksanakanlah perintah Allah bihaqqila ilaha illallah tadinya bagur insyaallah jadi uihna iraha ayeuna uihna tong ada goda-goda oke ayeuna kumaha akang alim abdi ulah nyangka uih teh pisah raga jeung nyawa wae bagus eta mah maot secara hakikina dina secara kauman manusia maka pisah raga jeung nyawa tapi uih anu bimakna supina bimakna tasawuf uih ka anjeunna keur sehat keur jagjag keur bunga keur naon sih kanjeng eta mah yang teu kudu make pesawat kuy kanjeng teu kudu make mobil kuy kanjeng tek detak jantung ibu hidup rat eling ka Allah hirup teras disebat jenengan kumana ku qalbu nu namana ibu hidupna da qalbul mukminin baitullah kan hate jalma nu iman mah
Baitullah tempat lain tempat na Allah da Allah mah butuh tempat hamba eling ka Gusti Allah, tempat hamba mayunkeun diri ka Allah, tempatna hamba bade uih menuju Allah. Hirup da wala sautin eueuh soraan di dinya, wala harfin eueuh hurupan man. Jadi teu kadeteksi ku sasaha terasa balik. Si oleh ngerasa didinya balik rasa ka anjeunna nyali. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mastina jalma-jalma iman sejati disebat jenengan Allah, maka ngaleketei hatena bergetar jiwanya, reku dirina reku batur disebat nama ada naon, ada giroh, ada jiwa menyebat nama bade bapak-bapak, bade ibu-ibu, bade aki-aki, bade nini-nini, bade pamuda, bade pamudi, bade orok, bade remaja, nyambung. Aya rasa ini adalah yang aku tuju. Kurang kali jadi nguping jenengan Allah teh bade ku ibu, bade ku rama, carios urang usaha ada pengaruh dalam jiwanya. Teu ngarasa diisi. Ari teu aya panggilan Allah dina jiwana, teu ngarasakeun urang mayun di hadapan anjeunna nu aya asa teu pararuguh rasa ieu teh sagara raneh asa itu yang ngadengen keur dikir nu keur khatama. Tapi setelkeun nu dangdut teh bereuntan berubeut-ubetan. Taros tong naros ka batu, taros ieu hate keur liwar berarti. Ieu hate keur teu indah, ieu hate keur teu mayun kanu kagungan. Dibere dangdut, dibere naon padahal eta sadayana teh mangrupi. Naon fasilitas ti Allah anu jadi ujian keur hamba. Tapi ari eling ka Allah tuluy nerekam, dibere sora naon-naon jadi eling. Kan tenan sora Al-Qur'an, soanten Al-Qur'an, kan tenan sholawat, kan tenan zikir, hirup, mantu. Itulah karena iman geus berbuah di hati. Berbuah karena ma'rifat menuju Allah. Jadi betah bicara naon. Ari teu aya dikiran dina hati, liar entos. Gersah anu kadituna naon murukusun. Di dikiran murukusun, diperbacakeun Quran murukusun. Uni ka murukusun teu puguh rarasaan, serba salah. Nyaeta garosing catna teu eueuh katenang. Teras serba salah. Nah, teu nyaman da di mana-mana oge keur murukusun garosing cat teu rasa. Jadi sedang jauh dari Allah. Tatkala dekat dengan Allah mangarina. Teknikna carana istafti qalbaka, taros hate bapa, taros hate ibu keur eling teu. Lamun karasa betah salat, karasa betah ngaoskeun sholawat, karasa betah ngaoskeun zikir, karasa betah tah eta hate keur mayun ka Allah. Toh geus nepi kana ngaleketei jiwa bapak ibu. Geus ngaleketei eta berarti tingkatan elingna ibu nuju berkualitas, nuju dicana, bade duduk dina mahalul mahabbah, nyaeta di puadi matana hate. Teras ditarik deui, teras nanak deui, eta nyanak rasa dugi kana sir. Itu mahalul musyahadah, tempatna nyaksi ibu, tempatnya nyaksi bapa, barangna eta kene. Dikirna mah ngan pemeliharaan ibu, pemeliharaan bapak semakin halus, semakin indah. Kumaha ibu bapak nu ngadamel eta nu diumpamakeun ngadamel kursi nyaeta ukiran Jepara, semakin mahal, semakin indah ukiranna. Maka naon eta kahayatil maknun, mutiara yang tersembunyi di dalam dada ibu, mutiara yang tersembunyi dalam dada bapak. Ya itulah kualitas ingat Allah semakin penuh penghayatan. La ilaha anu akhirna keras anteng
Maka tos anteng kitu rek uihna ge ku Allah dijemput. Pidawuh Allah nageda ibu tukang eling ka Allah, tukang uih ka Allah, keur bungah keur susah ge uih ka Allah. Maka uihna dijemput ku malaikat Allah, dijemput ku ridho Allah, dijemput kumaha pidawuh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei nafsu tenang, hei bi epon, hei bi ade, hei bi ici, hei bi kabeh balik ande tong kamalina di dunia waktu balik ande irji gerang ulang bager nusanya anak kampung teh itu bager lain ieu mah sementara tempat mumbara barang nage kabeh titipan termasuk di waraga anjeunna ge titipan di Allah sok balik ka ditu. Irji ila rabbiki balik ka pangeran anjeun radiyatan mardiyah ridho anjeun ka Allah dina waktu dipasihan amanah ku Allah ke di dunia teh ridho anjeun ridho Gusti jalan ada mardiyah anjeun dipika ridho ku Allah maka radiyatan mardiyah ridho tur dipika ridho radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Padhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hamba kami. Kamana Gusti lebet sareng hamba-hamba Gusti teh? Wadkhuli jannati, ka surga tempat anu kaula diabadikeun, anu kaula dijadikeun eta tempat teh pirang-pirang nikmat anu teu aya tandingna kanikmatan di surga Allah. Kunaon tak menang surga baliklah kana boga surga. Nu gaduhna ngeunah dihaturkeun ku nu gaduhna tah ieu istana, tah ieu kolam renang, tah ieu mobil-mobil mewah. Da ku nu gaduh teu juang cinta saminder kan leus seperti urang namu kanu tos kenal urang layan miwarang anjeunna lebet ngareunah kan henteu minder teu siga hayam di keng panyamungan kana can wawuh jeung nu bogana urang bisa era itu bakal tulus urang teh di dieu teh lillah duka dan gaduhna keur diantos-antos keputusan tadi tada teuing nikmatna lamun dongkap di dinya memang jemputan ridho anjeunna jemputan rahmat anjeun insyaallah abus ka surga pinuh ku ridho Gusti padhuli fi ibadi menawi kudu ngaos tawasul tah cangkan sareng-sareng eta kan hamba-hamba pilihan Allah nu teh nu ditawassulan teh ku al mukarram namanya. Pertama ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah khairul khalqi sebaik-baik makhluk ku Allah saha kangjeng Rasulullah. Teras summa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa iwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Disambung dikenal dipikanya usaha ku hamba-hamba Allah anu soleh bahkan imah reng-rengan anbiya wal mursalin ngangken ibu nadala leres mutabah ka Rasulullah atuh Nabi Musa Nabi Adam Nabi Idris ge ngangken sadayana minal anbiya reng-rengan para anbiya wal mursalin sareng para utusan Allah di bersama hamba-hamba kaula balik ka ditu wadhuli jannati abus bersama Adam abus bersama Musa abus bersama Nuh abus bersama Ibrahim Khalilullah abuslah bersama Habibana wa Nabiyana Muhammad di dieu latifatul hobi kan ibu barik Allah di dieu latifatul qalbi wilayah Nabi Adam alaihi salam ya Allah hamba Adam keun amin lain hoyong jadi nabi dan nabi harus diakhiri Nabi Muhammad kan urang hoyong bergabung bersama versi keadaman anu damelna uih ka Allah sareng kan taubat Nabi Adam ka Allah damel tabayatubu taubat anjeunna teras balik ka Allah rujuk taubat teh sama naon inabah balik
balik ke Allah. Tina salian ti Allah balik menuju Gusti Allah. La ilaha illallah. Balik. Terus eta bersama hamba-hamba kami balik ke Allah bersama hamba-hamba kami ke surga kami ke surga kaula Allah. Terus ku Bapa dihadiahan sabara anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin sareng ka malaikat anu muqarrabin sareng karubin. Jadi malaikat teh dina garis ageungna dua tingkatan. Hiji tingkat muqarrabin nu sangat caket eta mah. Sangat caket ka Allah, pilihan-pilihan Allah kata Allah. Nu kadua karubin ngan sadayana ge malaikat Allah mah teu pernah nentang kana perintah Allah. Ku ibu dihadiahan me, ku bapa dihadiahan me. Maka para malaikat pun merespon doa bapa, merespon doa ibu. Walaka mislidah, doa bapa nu me dihaturkeun ka Allah, tanda kumerebna ka Allah, rasa rumasa diri aya hubungan sareng Allah, ngalangkungan Allah ngadamel asbab malaikat muqarrabin, malaikat karobin. Maka bapak ibu diciptakeun ku Allah, Allah tos nyiptakeun malaikat muqarrabin, Allah tos nyiptakeun malaikat karobin, dipasihan tugas ku Allah. Anjeun mah diciptakeun teh di samping tugas cuci nu ka anjeun dihaturkeun aya hiji deui anu tugas sangat mulia ka anjeun nyaeta keur memohon ka kaula, keur menta hampura pikeun dosa-dosa hamba kaula annamina manusia sebagai umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aya tugas malaikat teh keur ngadoakeun bapak ibu, malaikat muqarrabin, malaikat karobin. Maka insyaallah hadiah nu neme tatkala disarengan ku marifat, hadiah nu neme aya nilai doa, aya nilai kacinta, aya nilai kebersamaan insyaallah. Maka luar biasa dikuatan dina bahasa taman Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Hoyong tembus doa eta teh lain keur di dunya wungkul, hoyong ngabadikeun ku Allah. Gusti lamun abdi teu nyandar kana kakawasaan karunia rahmat nya saha anu da nulungan abdi, saha anu bade nyalametkeun abdi sadaya sing nyantel ka dinya. Maka yauma la dzilla illa dzilluhu, dina poean anu eueuh pertulungan iwalti pertulungan Allah nu kagungan. Yauma la dzilla illa dzilluhu, yuh kecuali yuh Allah, pitulung Allah. La ilaha illallah. Balik. Malaikat Israil pun hubungan ibu erat dari sekarang. Insya Allah itu bulan ibu anu sok hadiah wae reukeun hatama, reukeun malatiban didinya kasebat dengan malaikat. Israil diutus ku Allah dina waktu harita, dina waktu pada pisahna ruh jeung jasad ibu. Israil datangan pulan. Ya Gusti, secara dohir kemanusiaan bina Israil ari kedah dongkapan jalma nu damel kumerem ka Allah. Bari ka anjeunna aya paketan naon ngalangkungan Fatihah da karaos mun ku anjeunna. Ieu secara manusiawi nanya tafsiran anu dilongkapan teh anu ayat emutna ka anjeunna wa ilal malaikatil muqarrabin. Itulah Israil anu termasuk kata muqarrabin di dinya. Dicana pinuh ku rasa cintana Ibrahim, suka cinta Israil. Beres didinya tuluy kabar jahna dipayunan ku mungkar jeung nakirna. Mungkar nakir ge da apal ieu mah sok ngintuna. Naneda ka Allah bari ngangkeun nyaeta makhluk anu disampurnakeun ku Allahna. Tugas mantena dicintai ku hamba Allahna. Maka anjeunna ge cinta ka hamba Allah anu rek dipariosna. Maka Allah maparinkeun anugerah derajatna, anugerah energi karomahna, energi
aura haibah karomah anu dihaturkeun kaluar tina salira bapak ibu sadaya. Maka Ijrail atos ngaturkeun kamungkarna jeung nakir pun nampi kalayan karidoan karelaanana didinya pun narosna moal nyungsieunana bakal pinuh ku mesra ngabingahkeunana la ilaha illallah anu akhirna mantena pinuh ku pangbibingah di alam barzahna. Petugas suci ti Allahna ditampi ku kasucian jiwa ibu sareng bapana dirinya brai welir ibarat eta naon alam barzah teh lir ibarat raudhatum mir riyadil jannah patamanan surga. Jadi ala surga tos kenging penghaturan da di patamananna insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah sadayana ku Allah dihaturanan kitu amin. Bihaqi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan abdi bapak ibu diangkan ku rahmat Allah amin. Abdi wasiat ka diri abdi ka diri ibu bapak sadayana seueurkeun zikir ka Allah ciri cinta ka Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangga cintailah wasilatum bainana wa bainallah nu nganterkeun urang ngenalkeun urang sareng Allah ngalangkungan nyaeta wasilah ngalangkungan pilihan Allah habibana wa nabiyana Muhammad. Maka cintailah Rasulullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cintailah Rasul, banyakkan sholawat. Cintailah diri sendiri dengan banyak memohon ampunan pada Allah. Nyata seueurkeun istighfar urang sesarengan berjamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
ta'ala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Kirang langkung hapunten muga suhun hatur nuhun kana berjamaah nu sadaya. Ibu doakeun abdi, abdi ngadoakeun ibu, ngadoakeun bapak, bapak oge doakeun abinya. Mudah-mudahan naon dicaroskeun ka abdi sing janten amal soleh abdi pandangan Allah. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun naon dicarioskeun, urang ditebihkeun tina barbendon Allah kalayan dihaturkeun ku mangrupi ridona karunia Allah Subhanahu wa taala anu akhirna uih dina tempat anu dipikaridho ku Allah nyaeta jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul ma'wa, jannatul ma'ari. Mudah-mudahan tos ditepangkeun di tempat mulia ieu ya Allah, tepangkeun deui jaga di yaumil mahsyar, di yaumil jaza bari di tempat surga Allah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.